Naon? Ieu rumah makan jembatan Pamatang. Loba amat yeuh, aya tilu-tilu. Ih, penasaran aing mah. Rame amat ieu nya. Edas ramena, parkiranna ge luas deuleu tempo. Tempat daharna ge loba deuleu. Aya gazebo, aya kursi meja sagala. Nah, cocok tah nu sanggeuk sila. Komo di dieu mah bisa sasarean sagala. Lamun misalnya dahar, kesangan sambel ada, tenang. Aya kipas angin. Komo daharna di lantai 2. Ngeunaheun pemandanganna luas deui. Tuh. Polda Banten ge kadeuleuhan deuleu. Yo bisi arek mesen di dieu yo. Aya pais beunteur teu. Bisi arek popotoan keluarga, tenang bae, cocok di dieu. Jeung ngarayakeun ulang tahun, pasangan, cocok ye. Jeung deui di dieu geus pasti aya tempat ibadahna tah. Gede. Yo warga Serang nu deukeut kana Kapolda Banten bisi hayang dahar nu ngeunah langsung bae datang ka jembatan Pamatang 3 Serangnya. Oke, lamun teu langsung reservasi di dieu. Ih reservasi apa naon cenah? Geus teu nasupkeun bae.